sehat atuh tiasa nepangan para wargi. Mugi-mugi para wargi oge dina kayan sehat walafiat salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Para mitra kaum dangu, dongeng nuju dihancar ku Mang Jaya nyaeta carios nyambung judulna Ristitisan Iblis yang ngalakon. Ieu dongeng teh karangan Koswara. Tah upami kamari urang namatkeun bagian ka-17, ayeuna urang ngincak bagian ka-18. Para mitra anu mulia, malikan ka tukang nyaritakeun rombongan Aki Tabri. Numulang ti kuburan datang ka imah Mang Suhad mata kasampak aya nyiina. Majarkeun teh sieun di imah eueuh batur kasampakna. Hanya terus nyusul ka gawiru atuh terus we ngariung di dinya. Babarengan jeung Nini Esih katut Jang Udi oge si Odet ngabeberah ka Biocoh nu keur meunang musibah. Sedeng Pak RT UH jeung Mang Kohir katut semah-semah nu sejen geus marulang ka imahna sewang-sewangan. Da pamikirna geus rengse soal mula saralayon, malah apan geus beres nepi ka dikuremkeunana. Kayan beuki beurang bae malah panon poe geus mengkol mulon. Geus liwat ti wanci lohor tapi Aki Tabri jeung Nini Esih pohara ngarasa heran lantaran Jang Darta can aya keneh mulang. Teu nyangka bakal balik ka Cimariuk, da apan poe ieu teh ngabogaan rarancang pamaksudan pikeun miang ka Pasir Samoja babarengan jeung si Odet katut Jang Udi. Kari-kari di dagoan Jang Darta can hol keneh bae. Pantes lamun sarereang ngarasa melang kasup nyiina, ngarasa melang jeung salempang sok sieun Jang Darta ngalaman kajadian-kajadian nu teu dipihak. Aki, teras ka mana salerosna Kang Darta teh nya geuning tali mulih ti kuburan teh. Teu sareng anjeunna, ayeuna ge sakitu tos siang teu aya sumping. Nyiina nu ngamimitian tumanya ka Aki Tabri. Ih, puguh ninggalkeun maneh rikeun maneh di kuburan nyai. Nungguin kuburan tadi nama disangka kuburannya Titi ngan gue teh sanggeus dikali tetela kosong. Eueuh naon-naon ngan matak melangna teh sakieu geus beurang. Can keneh wae datang, heran Aki ge pugu. Pokna kita beri sarua bingungna tumanya ka dirina. Atuh eta bet pada naringalkeun ari Aki mah nyer-nyer pi ka melangeun batur. Si Nini nyalahkeun ka Aki Tabri. Pancena aya geus heula pikir. Matak manerikeun maneh oge rek dibaturan ku si Odet jeung si Udi ge. Patmungeun manehna teh. Kumaha teh geus kieu Ki? Si Odet tumanya para mitra pikeunna maksud saterusna manehna lila mencerong kanu jadi bapana. Nya geura teh we ka ditu ka kuburanana di ka ditu. Ku inggih? Heuh, jika ditu. Heuh ya. Teu naon judi ah. Rek milu maneh ka jeung urang. Si Odet ngareret ka sobatna. Nyarek lantaran melang mun Odet sorangan teh saya kejadian tu diharapkeun pan. Tema Jang Udi dibarengan jeung nyerengeh sagala. Yang ka ditu duaan ngaraya batur ngobrol di jalan babakunya mah. Ngan ulah lawah heureuy komo di kuburan mah nya, ulah sok ngomong janji ngabarina oge. Ini Esih ngawawadianan. Ulah nyebut juri kitu riwan yang ini di kuburan mah. Cek Udi nya heueuh atuh. Sok naon kitu Nini? Sok disamberkeun ku juri nyaan jeung Ridiwa nyaan. Nih, meeting lah. Yang Udi bibiri gidigan nya kitu deui si Odet. Duanana singkil dangdan, mimeres pakaian lantaran rek neang sakalian nyusulan Jang Darta. Nu masih keneh aya di kuburan Kolonen Lemburan. Mang Odet, Kang Udi, abdi ngiringnya. Nyina hayangeun milu. Ih, nya hayu tuh ngan kudu nyuhunkeun widi heula. Ka Aki tercinta nyi. Ki ngawidiana tapi moal pami abdi bade ngiring ka kuburan sareng Kang Odet sareng Kang Udi. Nyi Inah nyaritana ka Akina. Bari bangun asa-asa hatena mah gegebegan sok sieun teu diidinan. Nya jig wae nyai susuganan mun diolo ku Nyai Jang Darta daekeun mulang. Jika tu gara hari ini ulah ingke-engke bari oge bising burit manten. Sakali dia kade ulah dirobakeun heureuy nya. Mangga Nini. Nini lah. Bieu di kantornya. Iku Jang Omat Jang Darta kudu bisa kabawanya. Ulah sina kamalinaan ngumar kaseri di kuburannya. Cek Biocoh dumareuda. Mangga bieu tuh. Geus kitu mah bring si Odet Jang Udi katut Nyi Inah.
keluar ti kamar ti imah Nabi Ocoh lempang ka kulonkeun rek nyusulan Jang Darta nu masih keneh aya di kuburan. Teu kacaturkeun lilana di jalan gancangna carita Nyi Inah jeung si Odet katut Jang Udi geus daratang ka kuburan teh. Pohara ngagebegna tiluanana lantaran dipalebah urut kuburan Nyi Titi. Tetela Jang Darta eueuh reg tiluanana leumpangna eureun. Panon ulak ilik nitenan ka sakuliling eta tempat. Nganya kitu da teu katempo aya Jang Darta. Kaayaan di kuburan teh estu ti isina keur eueuh jalma saurang-urang acan. Nah kamananya Mang Odet geuning Kang Darta teh teu aya. Aduh, muhu Nyai. Ngangkat ka mananya heran pugu mangge. Teh masih Odet semu bingung. Moal kitu mah mulang mah Det. Ceuk si Udi ka si Odet. Moal sigina mah dalam mulang mah meureun panggih di jalan. Mulang ka Cimariuk kitu. Moal sigina mah lantaran mulang ka Cimariuk mah. Tang tu bebe jageula ka aki. Nanging tadi basa Mang Odet sareng Kang Udi mulih Kang Darta teh aya keneh di dieu nya. Nyi Inah tumanya. We atuh aya mah Nyai. Banyak mah ngabohong deh. Saksina ge Kang Udi Nyai. Jeung apaan aki ge Udi ngaeun Nyai. Nah kamana atuh nya bet nyiar-nyiar pi ka melangeun sanes. Nyi Inah katara embung semunu bingung. Ulang-ulang lir hayam leungiteun indung. Kumaha urang gerowan Det? Ulah euy gerowan di makam sia duh. Tak ngariwangkeun we. Mang Odet nyarek kana maksud Jang Udi. Nya make ulah. Jang Udi ngarasa heraneun kana panyarek si sobatna. Lain naon-naon nganu jelas mata ngaberubahkeun. Mata ngagareuwahkeun batur majarkeun aya naon-naon engke teh geura. Ieu teh apaan di makam ieu teh. Astana alias kuburan pajaratan lain di leuweung. Kumaha lamun urang Cihanyir nu deukeut ka dieu daratang meureun kieu teh. Waris nyarekan ka urang nu matak ulah gegerwan di dieu mah. Nya euy kumaha tuh pilampaheun urang Det. Damonya ari mulang kalemur bari henteu hasil pamaksudan mah cilaka ke katanyaan ku aki. Urang nanya heula ka si Nyai. Nyai kumaha ari geus ieu si Odet menta pamanggih nu jadi alo. Mang palih kidul aya saung tuh. Nyi Inah nunjuk ka beulah kiduleun eta tempat. Aduh muhun saung kumaha atuh pamaksada Nyai. Sanu terang Kang Darta nuju ngiuhan di dinya. Kumaha upami urang teang ka dinya yuk. Nyang ka dinya ka saung. Muhun. Kumaha di kitu teh geuning euy pamaksudan si Nyai teh. Nanya geuning mending diteang heula ka saung kumaha ye. Si Odet menta pamanggih ka Jang Udi nu jadi sobatna teh. Atuh nya hayu heueuh sanu nyaho atuh. Jang Darta keur ngiuhan di saung lantaran kapanasan. Yuk ayo atuh. Geus paheut pasini kitu mah teu lolawa omong deui. Bring Nyi Inah kalayan diiringkeun ku si Odet katut Jang Udi ngajugjug ka palebah saung. Nu pernahna aya beulah kidul sisi kebon kopi. Datang ka hareupeun eta saung tetela pantona nutup. Memang eta saung najan leutik kaayaan alus oge. Hateupna ku kenteng make bilik meuni kerep. Jeung hareupna oge make panto sagala rupa. Reg Nyi Inah jeung si Odet katut Jang Udi areureun hareupeun eta saung tiluanana. Silih reret sakapeung babarengan ngareret ka palebah saung nu nutup pantona teh. Nutup pantona Mang kumaha nya ye? Buka tuh lah Nyai bingung mangga atuh. Ceuk pamanggih maneh kumaha euy urang teh dieu euy. Surungkeun eta pantona sanu nyaho atuh. Bener di jero Jang Darta. Yuk sok urang surungkeun. Cuk adilah kumaneh di. Mun page engke barengan ku dewe. Mun cobian heula ku Kang Udi sok. Gimana kitu ge lah. Cing urang cobanya. Jang Udi harita maju. Sababara lengkah ngadeuketan ka palebah panto saung. Lalaunan panto saung teh kumanehna disurungkeun. Brai teh muka kalayan hampangeunna breh teh dina palupuh saung. Kasampak aya nu keur ngagoler bari jeung teu empes-empes bangun tibra naker. Heuleuh geuning itu Kang Darta nuju ku Lemang. Nya we Nyai yuk urang teang yuk. Sok atuh kalebet Mang. Yuk di urang asup euy kalau ngahuleng kitu maneh mah. Nah nya kitu Jang Darta. Pok Jang Udi bangun asa-asa kawas teu percaya kana tetempuanana. Sidiknya tuh pan baju lage. Baju nu eta nu tadi dipake teh. Yuk bising bawanam. Ngomong kituna asup si Odet asup ka jero dituturkeun ku Nyi Inah tukangna Jang Udi. Breh teh nya we tetela Jang Darta siga nu keur sare. Meuni jongjona karena karak bengkang bangkun tumadina. Aya di jero saung Nyi Inah gancang ngadeuketan.
gek diuk tukang anak bari terus nyekal kana sukuna Jang Darta kumanehna diguyah-guyah. Kang, ya, Kang Darta, bugah Kang, ya, Kang Darta ya abdi Kang. Tapi Jang Darta anger ngagebra siga nu palastra we lamun teu katara amakana mah dina dada naik turun. Jang Darta, ya, Jang, ya akang ya geura gugah ya, Jang, geura gugah Jang. Si Odet jeung Jang Udi terus ngaguyah-guyah ka Jang Darta, babarengan jeung Nyi Ina. Tapi nyakitu sakitu lila kutiluan diguyah-guyah Jang Darta teh anggar teu lilir-lilir. Masih kena jongjon we sari ngagebrak nang karak bengkang. Nyaksian kayan Jang Darta teu lilir-lilir najan pada ngaguguyah. Ngadatangkeun kayan pohara herana keur pihak Nyi Ina. Si Odet jeung Jang Udi tiluanana dariuk dina tunyangeun Jang Darta. Bari katara itu ieu semu ngemu kabingung nu taya tengtungna. Ayuh, kumaha tu Nyai kayan Jang Darta teh siga anu emut-emut geuning, cek si Odet ka Nyi Ina. Munya Kang Darta teh saporos anu kapiuhan. Pamileres nuju kula mah buat maknya teu tiasa gugah. Cing atuh babacaan sabisa-bisa det lah. Sanu nyaho aya maunatna Jang Darta tiasa gugah. Nuhun Mang Odet sok kadinya tu babacaan Mang. Manawi Kang Darta tiasa lilir tina kapiuhanana. Melang abdi masuk sieun kateterasan. Nyi Inah make geus sarawah riwih ceurik sagala babakuna mah. Kasieunan sok sieun Jang Darta kumaha ona. Ih, nu majak Nyai oge lah maneh di lah. Mendadak poho kana babacaan teh mun dipaksakeun mah bisa lah. Bisa salah deui ge. Pan hartina mah jeung maksudna ge jadi salah, bisa-bisa engkena. Matak ngabahayakeun ka urang. Pokna si Odet terus ngaguyah-guyah ka Jang Darta meakeun kapanasaran sigana teh. Jang geura gugah Jang yeuh. Kunaon atuh Jang teh yeuh? Sok geura gugah lain ngagebrak yeuh. Duh, bet kulam disaung di kuburan teu umum jeung batur atuh. Sok geura gugah Jang. Geura gugah yeuh. Hei. Nganya kitu najan geus diguyah-guyah harita teh. Ku si Odet Jang Darta anger ngagebrak, teu eling-eling teu lilir-lilir. Kumaha atuh nya Mang Kang Udi? Kumaha geuning Kang Darta teh anger wae teh emut-emut. Kumari tos kieu bingung sareng nalangsa, sareng kumaha pipetakeun urang salajengna. Nyi Inah bener-bener ngarasa bingung. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, sakumaha nu kauninga sadayana bener-bener ngerasa bingung. Si Odet tuluy nyarita. Di lila di dieu euy berita hasilna mah euy urang teh gunana euy. Ku kitu da ina urang kudu gancang nyeun putusan ieu. Ngara urang bisa gancang nareka Jang Darta. Kumaha maksud maneh teh, Dek? Kumaha mun urang gotong ge kuduaan euy Jang Darta teh? Urang bawa ka lembur. Samun geus di lembur urang cenah didian ku Bapak Uing. Babah teh susugana tuh abah mah hasilna euy. Kumaha mun kitu tuju tawan tadi. Ih, tuju pisan uing mah memang bener euy atuh tah. Mencrang untuk maneh euy. Duh, nyaan ente mah hedun. Abdi ge satuju Mang. Jeung batan lami-lami di dieu mending hiju urang bantun ka lembur. Margi bilih sonten manten sareng hawatos di kaki ngantosan di gabiru. Geus kitu mah teu loba omong deui. Si Odet harita jeung Jang Udi katilu Nyi Inah sapamadegan dina hiji pamaksudan. Yen Jang Darta nu keur ngalempreh rek dibawa ka lembur digotong. Regeng Jang Darta digotong kuduaan kaluar ti dieu saung dituturkeun ku Nyi Inah tukanginana. Lumampahna si Odet jeung Jang Udi pohara salsena. Bari jeung ngagotong dirina Jang Darta masih keneh teu inget naon-naon. Ngalempreh teu empes-empes lintang ti ambekannya turun naik. Inah nuturkeun tukang nuduaan teu loba omong lempang salse. Bari pikiran nama kumalayang ka mana-mani. Utamana mah ngarasa salempang sok sieun Jang Darta kateterusan. Kumaha lamun teu cager deui kana tangtu baris nalangsana. Na atuh aya meureun lumampana geus meakeun 500 lengkah mah. Kalayang luhureun Nyi Inah harita anu kumalayang. Sorang ngaguruh lir hujan silantang. Reg nu keur ngagotong Jang Darta teh eureun lempangna. Nya kitu Nyi Inah eureun bari kabehanana malencrong kaluhur.
breh katempoi nu ngalayang bari katempo tibang sirah nawungkut hiu kabuk naririakan letah ngelel di barengan ku sorang ngahihih mata kukurayun. Ih, sieun mang. Sieun euy. Duri pujur hulu pikasieun. Boh Nyi Inah pon kitu di si Odet jeung Jang Udi kabehan pating biri-gidi ngarasa sieun nu taya babandinganan. Nyi Inah ngarumpuyuk lir kapuk ka ibunan lir kapas kahujanan sedang si Odet jeung Jang Udi pating purungkut. Bari rarasaan kana beheung aslis asagep aya nu ngeger tacan ge kakaget jeung karuas maranehna leungit kalayang awak Nyi Inah jadi ngajungjung ka luhur puguh Nyi Inah jejeritan. Mang Odet, Kang Udi, tulungan, tolong. Nyi Inah jejeritan. Tapi nu duaan hareugeun nu aya kawas nu kasima teu kecet-kecet. Sedang awak Nyi Inah kumalayang di luhur dibarengan ku kumalayang najirim sirah buntung. Tuluy ngajauhan eta tempat ngalayang maju kakidulkeun. Beuki lila beuki jauh nepi ka sora Nyi Inah kokoceakan teh. Lila-lila mah teu kadenge deui. Sageus Nyi Inah eueuh di dinya kakarasi Odet jeung Udi saladar kaayaanana. Ngagebeg atuh maranehna duaan barang sadar. Nyi Inah geus aya nu mawa kabur. Aduh, cilaka euy di euy. Beuh. Cilaka Nyi Inah aro dewek euy beuh cilaka euy nya euy kalayang siung geus eueuh we kana tangtu dibawa kudu tadi ka tempo sirana buntung net duh kumaha atunya ka mananya kudu nyusulna beuh ketempuhannya urang ieu bingung dek nyusulna we dek tidak itu mah kumalayang di Jumantara kana tangtu bangsa lemah lemut bangsa siluman atau buah mau Nyi Inah teh euy kapan itu euy herana aku naon ajang dartanya euy bet empes-empes tacada eling keneh wae cing kudu kumaha pilampeun urang ayeuna di geus we urang teruskeun lalampahan urang ka Gawiru det kahiji ngajajabkeun ieu kajang darta nu kaayana kieu kaduana taya lian urang ngalaporkeun ka Nyi Inah nu teu aya alatan nu mawa kabur yah urang gotong kudu anyu goyo atuh lah ngagancang tere tepinya. Geus kitu mah regayeng Jang Darta nu masih keneh ngalempreh teh digotong ku si Odet jeung Jang Udi berala leumpang deui laleumpang pairing-iring bari hatena mah inget kana kaayaan bieu inget ka Nyi Inah nu kiwari geus pisah ti maranehanana. Datang ka lembur Gawiru parawargi pohara ngarasa kagetna. Pihakna Ki Tabri jeung Nini Esih katut bioco. Kaget kudua kutilu teh sanyana rek teu kitu kumaha. Lantaran dina daratang si Odet jeung Jang Udi nu nyusulan Jang Darta ka kuburan teh bet make ngagotong Jang Darta sagala rupa. Oge kaget ku Nyi Inah teu bareng datang mah. Kutehan teu bareng Nyi Inah harita. Keur Ki Tabri jeung Nini Esi mah joa teu boga sangka anu lain-lain. Jang Darta nu masih keneh ngalempreh dikadengkeun di tengah imah. Isang hareupan ku Ki Tabri jeung Nini Esi katilu bioco. Atuh si Odet jeung Jang Udi dariuk teu jauh ti Ki Tabri. Boh si Odet pon kitu di Jang Udi hatena gegebegan sok sieun Ki Tabri jeung Nini Esi engke ngambek atawa nyarekan ka manehna. Najan kitu maranehna duaan sasat geus sadia najan upama dicarekan ge da ngarumasakeun salah. Nu nyata mah ayeuna si Odet jeung Jang Udi salila diuk teh ngareluk we tungkul kawas bueuk meunang mabuk bari teu kecat taya nu ngomong najan sakecap. Ki Tabri harita muka carita ditujukeun ka si Odet jeung Jang Udi nu keur ngareluk harita teh para mitra tungkul aya hareupeunana. Odet, Udi, syukur aranya duaan ayeuna geus datangan eta kitu ngarasa heran. Beda dina datangna hidup duaan beuteung dibarengan ku Nyi Inah. Ka mana ayeuna Nyi Inahna? Buru-buru pejakeun ka kami Odet, ka mana si Nyai, ka mana initna? Kunaon teu bareng jeung balik jeung maneh atuhna terus ka pada suka atawa ka mana? Nini Esih oge para wargi sadaya bari jeung rampang rempeng teh dina ngoni ngomongna malah mah Cipanon mimiti biji pipi kenca katuhu nu geus peot teh kabasihan ku Cipanon. Para mitra anu mulia harita si Odet nyarita abah oge mah hampura uing abah lah masa uing teh jeung Udi teh salah sekali deui mugi muga-muga we abah jeung mah teh hampura ka uingnya. Si Odet nemalan bari jeung luar lewe rek ceurit. Mohon Ki oge nini hapunten abdi rumaos abdi ge tamelar rumaos abdi ge ageung kalepatan ka Ki sareng kana ini teh cek Jang Udi deui rumah sasalah jeung rumah satamelar
nepi ka ngantep Nyi Inah pisah ti manehna. Ari suamen tadi hampura mah soal gampang Odet. Oge Jang Udi ngan eta nu sanyana naon sababna pangna Nyi Inah teu bareng balik ka dieu. Nah aya kajadian naon atuh sanyana? Bangke lah kuing dibejakeun soal si Nyai mah ngan ayeuna nu penting ubaran heula Jang Darta. Lantaran anjeunna teh teu emut-emut. Waktu kuing jeung ku si Udi digotong da teu batuk-batuk acan di jalan tuh. Boro-boro ka batuk teh hitut-hitut acan ieu mah. Sabubaran heula tarekan heula sina eling. Da karunya ngalempreh we kitu geuning. Si Odet kalah mere saran kanu jadi bapana supaya daek nyageurkeun heula Jang Darta nu masih keneh can kumpul pangacianana, nu masih keneh kapidara harita teh. Ih, si Odet nampat kitu geuning maneh mah, Odet. Buru kami geus teu sabar hayang geura nyaho kana kajadian nu jadi incu. Ari ieu melihara resena keur ngabejakeun teh. Lain moal dibejakeun mah. Mane uing teh watir we nyeri Jang Darta ngalempreh. Upama Jang Darta geus cager kakara uing baris ngabejakeun kaya Nyi Inah. Jeung susuganan we ku jalan ke Jang Darta cager. Nyi Inah bisa ditarekahan coba bisa diungmung deui jeung urang. Kitu maksud uing teh. Muga aki, abah jeung ieu jeung mak ngarti kana moal uing lah. Jeung ulah boga sangkaan lain-lain ka uing teh. Pinter ngomong sia maneh teh Odet. Pinter we atuh da. Siapa dulu? Bapak dan maknya. Balapan diwara ku emak jeung ku abah. Bener teu di? Empu gua atuh. Jang Udi kaget nemalan. Sanggeus bieu direret ku si Odet. Sia mah masih sok sagala heureuy wae, sagala-gala teh. Memang Jang Darta perlu gancang diubaran tawa ditarekahan euy. Oge nya kitu kayan si Nyai perlu gancang dikanyahokeun. Tapi lantaran marane mung nerangkeun ayeuna kaya si Nyai teu naon-naon. Ayeuna urang jieu heula Jang Darta susuganan maneh bisa gaya gancangan eling. Bisa gagancangan kumpul ingetanana. Nyokot cai eta kada pasom, nyocoh. Mangga Aki. Biocoh ngaleos ka dapur ngalaksanakeun parentah Aki Tabri. Tekung silila Biocoh geus datang deui bari maot cai ata herang kana baskom. Geus kitu Aki Tabri nyiuk cai sagelas gereyem-gereyem cai nu aya dina gelas teh dijian. Husu naker. Lila oge Aki Tabri ngajampe cai bukan naon dibacana da teu jelas puguh lalaunan meni gancang deui. Reng sengajian terus we cai teh dina gelas teh ku Aki Tabri dielapkeun kana tarangna saware. Kana mun-munan Jang Darta saware. Ye usap-usap bari peureureuk Aki Tabri gegeryeman babacaan. Sasat sabisa-bisa hayang narekahan Jang Darta supaya gancang eling deui sabihara-bihari. Tekung silila brai Jang Darta beuntak rurut reret kebeg ngagebeg. Lantaran ayeuna mah beda teteh nyawa nu tadina di jero saung. Ayeuna bet aya di imah Biocoh bari pada ngariung-riung. Sarerea ngarasa bunga utamana masih Odet jeung Jang Udi pada pangbungahna. Nu tadina geus salempang sok sieun kumaha onam. Ayeuna kaubaran sanggeus ningali kitu kaayaanana. Malahnya si Odet jeung Jang Udi nu pangheulana tumanya ka Jang Darta. Jang Darta emut Jang. Yo, Jang emut cacan. Emut Jang teu. Buanana nyekelan kana leungeun Jang Darta sabelah sewang. Emut Kang. Alhamdulillahirabbil alamin. Abdi sadar Kang. Ceuk Jang Darta bari ret ka Aki Tabri pokna. Ki, ieu abdi. Kumaha ngawitanana pang abdi aya di dieu. Tadi man abdi teh ninggalkeun maneh di kuburan nanging ayeuna aya di dieu pada ngariung-riung. Saha nu ngabantun abdi ka dieu Ki? Kieu anaking sarsilahna mah syukur. Syukur mun ayeuna hidup geus jajeg ingetan, geus kumpul pangacian anaking hari hidup teh beli teh digotong ku Jang Udi babarengan jeung si Odet. Duka kumaha mimitina madaka Ki ge can dongeng. Cing kadinya caritakeun euy. Kumaha kaya nu sanyana pangna Jang Darta bieu digotong ku maraneh Odet oge Udi. Kieu sun mangga dangukeun dongeng mah yeuh. Barabat si Odet nyaritakeun kajadian tadi basa di kuburan. Yen manehna jeung Nyi Inah katilu Jang Udi barang datang ka kuburan Jang Darta kasampak eueuh. Ngan basa di teang kasaung tetela kasampak Jang Darta keur ngagoler sorangan. Diguyah-guyah teu daek kudang. Saterusna mah terus digotong di bawah mulang. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso.
Harita si Odet panjang lebar nyaritakeun pangalamanana di tetek teh nu kaliwat para wargi. Malah dicaritakeun kabeh atuh rengseng ngadongeng tuluy nyarita. Pakitu dongengna teh. Jadi Jang Darta teh kapanggihna teh dina kaayaan teu inget-inget meureunya nyodet. Kumaha tak kitu pisan mah? Mun eta ka mana rinyiina ayeuna Kang? Meuning teu aya Jang Darta rurut reret tetela manehna teu nempo aya nyiina di dinya. Aduh, kumawi Jang, aduh aya we gogoda teh atuh. Harita si Odet tungkul. Ngomong semunu berat manehna wegah jeung asa-asa rek nyaritakeun soal kaya nyiina. Unggal ditanyakeun soal nyiina maneh masih ganu bingung. Jeung susah rek ngabejakeunana Odet. Ayeuna mah pokoke bedakeun kumaha kaya nyiina. Ieu mah kawas lain ka kolot wae maneh mah nya. Mun hararesena kerek ngomong teh Odet. Panasaran ieu aing teh yeuh. Melang jeung kana kaya si Nyai sok sieun kumaha onang. Nini Esih bener-bener meuni geus teu sabar hayang geura nyaho ka aya nu jadi incu. Ngomongna bari jeung molotot sagala ka si Odet. Leng si Odet ngahuleng nya kitu di Jang Udi ngeluk tungkul beungeut meh adek kana tuurna. Kaya di jero imah sakedapan jempling taya nu ngomong. Ngan sanggeus si Odet jeung Udi di dagoan teu ngaromong wae pok we Jang Darta tumanya. Kumaha kaya inah teh Kang? Buru-buru dongengkeun urang rek asa-asa Odet. Biocoh ge panasaraneun pisan. Nya teu naon atuh. Ayeuna kuing rek didongengkeunnya, dibejakeunnya. Renghap si Odet ngarenghap heula rada lila. Bari semunu berat jeung seunggah. Geus kitu barabat we si Odet nyaritakeun kajadian basa tadi. Sanggeus leumpang 500 lengkah ti jero saung. Aya hiji kajadian nu teu disangka-sangka samemehna tumiba ka nyiina. Dicaritakeun sagemblengna. Estuning para mitra sadaya teh disumput salinungkeun di sidang siloka. Estu sagemblengna satarabasna tug nepi ka mangsa ayeuna. Rengse si Odet nyarita gaur Nini Esih ngagaur ceurik midangdap. Nyai, kunaon atuh Nyai teh beti pisahkeun ti Nini geulis? Ya Nini anaking, ya Nini geulis. Bruk nyuuh kana tak-tak Aki Tabri. Bari pok ngomong dibarengan ku ceurik rawah ribi. Ya, manehna atuh gereteangan si Nyai, gereteangan karunya. Tenang heula, ieu sagala-gala teh ulah jeung geumpeur. Tenang. Aki Tabri najan hatena sarua, jeung si Nini ngarasa melang jeung salempa. Tapi bubuhan lalaki masih keneh bisa ngawasa diri. Supaya teu kalebuh teuing dina sagara katunggaraan, pok tumanya ka Jang Darta dari anak kerem. Waktosna kabujeng seep.